tah dengekeun ku sia teko gobloknya aing mah aing asa gedeg wae aing kasih teko koplok teh nya ayeuna ku aing dicaritakeun deui apanya sia teh teko nanya apanya rek naon cenah pade di ka NTT cek sia koplok tah ku aing dijawab goblok teko sia teh jadi kieu teko ya pade di ka NTT teh goblok lain rek naon goblok ayeuna kieu we atulah aing mikir sia nanya Pak Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat ka ente rek naon atukeun bae kumaha Pak Dedi aing sia mah jadi sia anu paciweuh kitunya aing mah aneh si teko mah nya dengekeun arek kumaha ge kumaha Dedi kumaha Pak Dedi goblok sia teh arek Pak Dedi ka luar negeri ke arek Pak Dedi ka sawah ke kunaon sia jadi mikirkeun Pak Dedi goblok gon we antapkeun atuh sia mah jadi hirup teh mikirkeun batur siamanya aing bingung matak otak sia mah otakna otak jurig sia mah merenya aing bingung kasih teko bener aing mah nya jadi teuing barudak aing kasih teko mah teu ngarti kitu nya jadi kawas pade di anu pejabat jadi kawas ngatur gitu ari sia saha pake nanya pade di kain teterek naon ari sia saha teko goblok teu kudu ngatur Pak Dedi Mulyadi nya kumaha maneh nawar ka mana ge goblok da teu ngenta ongkos ka sia atuh anjing kadang-kadang si teko mah anjing eta tuh da loba ting ngadahar naon nya ngalebok daging bayawak si eta mah euy jadi hulu bayawak dilebokan si eta mah ngaco we ngesirupna teh tah kira-kira kumaha menurut sia barudak aing mah lieur aing ngadengkeun omongan si teko aing mah bener aing mah manya ku aing kudu ditilep pas pakaian kitu dah aing mah ya dengekeun ku sia tekonya aing mah repepeling geus ayeuna mah sia mah aduh jigana aing heuh si teko teh dibere duit ku batur jigana teh ditangga goreng Pak Dedi jigana teh nya eta teh si teko teh aduh aing mah koplok sia mah masih daek ditetah ku batur aing mah euy hirup mah kudu mandiri anjing pamikiran sorangan goblok ulah sok sailu-iluna koplok kira-kira jalan salah mah gak sakitu aing mah hade barudak para roh ngararopinya ame ieu we pikiran teh ame lancar lah kitu atuh tak kitu teh aing mah lah gas